Gusti Maha Suci Dadang pangajian pangraksa para abdi seni sejak kuaratan itu sari seni abdi paat dari jalan rata kata biar pisan mandi kalau isi patah hunang lebih mengucap diri dan sakti wari rek nulung kujung ngaliwat ke pajajaran koma hayang kuala dengan pada dengan itu sudah panggilan kita sampun Dew jangan gerang-gerangan gerang mayunan majeng ibu gerak sidik gerak tetep singkat ibu apun ibu putra ibu mayunan kalau disauran dicarukan berwakos alif ibu putra istuning tekamana jibna mayunan ka ibu siaran mayunan karam dia dangat ieu wartos dewasa ieu tuang putra mayunan ka gelis cobi gerak teuteuk larai tuang ibu teuteuk larai laras tuang ibu sawang suara ibu gerak gerik sing sidik gerak teuteuk sing caket dilahir tubuh kabatin emut pilih tuang putra salami ieu sok kajaheun geun janten mana ibu kau pilih tuang putra teh kadu kahoyong saja kurang sunama sopok torolong laras ieu teh putra ibu memberi camper hampura sawang suna laki mangga gerak teuteuk larai tuang rama nu mana larai tuang rama salami jeung ngabayuan hidup usai mah ieu ngariksa hidup siang wengi kekedah-kedah tuang rama ikhtiar estuning tumamprak tumampi tumarima ngegeng usaha satu besar ku aya sanes iwal kanggo geus ari king tawis ning kiri tagaya berbajat salami ngasuh ngayong di kandung nepi ka medal malah ketika sawawa pisan